karung. Karung beli 3 juta. Apa karung mah kan ngarit apa? Ambo, Karung saya itu. Karung. Taekeun ieu harga karung 4 juta. 4 juta karung. Kunaon dia karung beli mahal. Beli 4 juta. Taekeun karung urang beli 5 juta. Ya anu alis Bohong hayang ieu. Hayang karung ieu. 5 juta dibeli. Ya. Mundur heula, mundur deui. Mundur deui. Apa rek kan 1 juta. Gaskeun bae. Ya. Karung beli 6 juta. 1 baju untuk domba. Geus, ayeuna urang taekeun deui karung beli 7 juta. Apa ngarit? Teu dibikeun. Beli ieu karung 8 juta. 8 juta tadi dibikeun. Beli 8 juta. Hei, gimana eta? Tidak baru batingan tuh. Ya kuring mah boga duit mah. Beli 8 juta ya karung. Ulah. Alah boga deui. 10 juta karung dibeli. Udah dibikeun 10 juta karung. Eta karung meuni mahal kan. Kira. Ulah. Mahal ya karung 10 juta tadi dibikeun ku siapa? Ma. 10 juta Abah Kali. heula. Kali. 10 ya karung meuli bikeun. Ieu mah dah cukup. Wadah jukut mahal. Abah wadah jukut meuli deui. Aya rek ngarit apa tuh apa dalam di situ. Iya, Abah mah wadah jukut meuli deui. Kan meuli duduku je menunggu. Dudukuy dibeli 500, harga dudukuy sabaraha? Paling gede 1.000. Sabaraha? 1.000. Paling 10.000 lah dudukuy. Jadi 500. Arit meuli sabaraha? 100, dibeli 500. Heeh. Ayeuna harga dudukuy. Ayeuna karung 10 juta tadi bikeun. Nah, ini orang tua kita hebatnya. Karung 10 juta tadi bikeun, urang mah harga diri ge dijual. Si Abah mah hebat. Karung apa? Ieu teh mah dibikeun karung 10 juta. Ieu mah. Naon mah dibikeun bunur heula. Aya Mang Parkan aya apa Mang Parkan? Mang Parkan aya. Mundur heula. Mang Parkan aya. Mang Parkan mana? Lapar hayang makan apa Mang Parkan geus lapar hayang makan. Ari Abah ngaran saha meuni alus? Mang Parkan teh ada batur. Ari Abah ngaran saha meuni alus? Mang Atun. Atun apa teh ngaranna? Tukang pantun. Oh, tukang pantun. Menaroskeun Mang Atun. Umur sabaraha ayeuna? Buka aya 80 gitu. Aya 80? Jam-jamkeun. Abah boga budak. Nah, budak opat. Geus karawin kabeh. Atos kan dijidai pamegat. Oh, can kawin. Acan. Karya istimewa. Pamegat dijadi can kawin. Kan abang puyutan. Puyutan. Ari Abah jam-jam ngarit kene. Alhamdulillah. Jaki. Jaki itu naon? Jaga-jaga kaki. Jaga-jaga kaki aya Abah teh. Jaga-jaga cokot. Ngaran desana desa naon? Jaro. Ciaro, Kecamatan, Nagreg. Kabupaten, Aduh, Garo ngadeg-deg aduh dipun. Kabupaten Garut. Urang-urang Bandung lain Garut. Oh, Bandung. Bupatina saha di Bandung? Abdi di Majalengka. Oh, Majalengka. Haji Udin, Mbah. Pak Haji. Banar Pare. Oh, Kalapare Kalimangan. Hartina. Lain Kalapare Kalimangan. Heeh. Hayang sare jeung tunangan. Aduh. Kalapare Kalimangan, hayang sare jeung tunangan. Kalapare Kalimangan. Hayang sare jeung tunangan. Hayang sare jeung tunangan. Eta mah remesnya kesuban jeung tunangan. Saninten buah saninten. Di Parapatan. Saninten di Parapatan. Hapunten di Parapatan. Aduh. Ya, ieu ponoknya kok panjang juga. Heeh. Kayak gitu banyak. Ponok jadi orang kan panjang jadi tidak. Aduh. Paribasa ngajam sama. Kan potongan. Paribasan yang anak. Deketan potongan. Aduh. Aina teh kan kurang di. Kan potongan kurang gaji. Deketan potongan dari hayang hiji. Kurang gaji. Dari hayang hiji mah. Deketan kurang gaji. Deketan dari hayang hiji. Aduh, halus pisan. Ayo potongan mari Mas sana. Tara. Hanya agak mau kosong kemarin Mas. Mari Mas teh naon? Oh di kamar lamun hayang nyok masnya di luar. Di luar ieu nyok botol hanya. Kosong mun kosong bang gitu. Kosong mari masuk amis tiis. Kan di kamar di rumah. Luar Aduh. Ayo dalam luar kijian abang si abang sabelo nyok botol dua. Aduh, eta si Ayo palu gede naon ngaranna? Perigulahan batu. Palu gede. Palu gede naon? Naon ngaranna? Naon? Partil. Tong martil bodem kita ai martil mah ka awewe di kamar. Martil ka awewe. Matak palu gede bodem mah sekarang kan tadi cenah ada martil tinggal baru sekarang. Gua gabah martil bodem. Nah, di kamar ayeuna mah tar ibu teh palu gede we. Palu gede
gede wae ayeuna mah ya. Atau modem baru gede. Kurang nyebut marti nya. Heeh. Ya orang di kamar lamun hayang nyot. Si Ai Ahmad. mari mas mah di kamar nyot. Si Jadi Ahmad. hiji-hijinya. Heeh. Kaleles ka kadungora. Heeh. Hayang es jeung nunggora. Aduh. Namanya jeung nini. Ali apa sabaraha kali kawin? Masa kali ge. Basket. Jeung nu ayeuna. Basket. Basket, naon basket? Udah mah hayang ya basket ini. Ai si Ninin teh sok disarean keneh tara. Lauk nilem. Heeh. Ah nini ge digereyem we. Lauk nilem. Aduh hebat Lauk pisan. benang wae. Heeh. Jadi iya 10 juta mau dijual. Ikan lele, ikan lukmas sok aya. Heeh. Kalau lele lukmas orang maksudnya. Heeh. Ikan lele, ikan lukmas. Heeh. Apa we untuk dimakan. Aduh. Ayo sok aya gini. Bahaya ya siapa ya? Lain ikan lele, ikan lukmas, orang melauk lele, lukmas itu ikan dasar kabar sunat lele. Iya jadi dijual 10 juta mah. Ulah ya mas, si jukut. Tadi dijual 10 juta. Mal, si jukut. Ya duit kuring na dompet dibikin kafe dijual mah. Ya 10 juta jeung tamana dompet dijual mah. Ulah ya mah. Hah? Para rumah. Mau 10 juta jeung dompet. Sok. Mau nyaan yo. Mau li karung mau dijual. Sok. Hebat. Abah mata mau dijual nyaan. Mau ada ngarit. Mau dijual. Kan ngarit kana karung. Heeh naon? Bukan duit bisa kan ka warung dia. Aduh, jadi mau dijual ya. Mau ayo mah. Nyaan ya. Mau. Dipaksa mau dibikin. Ulah. Nyaan. Nyaan. Nyaan ya. Nyaan. Dipaksa mau dibikin. Ulah. Iya 10 juta aja 15 juta mau dijual. Tong. 20 juta dijual mah. Dijual mah. Wah. Ya Allah ya Robi. Hebat ya. Bah. Mang parkan ya dan lapar ayam makan. Ah. Ini cokot deh jangan abah. Alhamdulillah. Baru nakasin lagi. Lain abah Bah. kan saksi. Ah. Kayak saksi lagi. Ah, Tapi nuhun. atuh si daramang si Ah, sadaya. Abah jelema hebat, jelema kukuh pengkuh, Nah. boga pendirian, Amin. kajen teuing teu gablek duit daripada ngajual karung. Nah. Lamun jadi pamimpin Abah hebat, moal bisa disuap. Saninkan buat saninkan harapatan. Haji Udin arek mangkat. Makasih salaman ya. Salaman kedugaan. Alhamdulillah. Ieu canak deui karungna. Pek, yang Abah. Apa we sana we sana. Ada duit leungit ya kada duit leungit. Nah, kare ban. Beulikeun kanu sapi. Kapare Ieu lain ya kada bising leungit. Pan mah dikeupul pagu. Pan teh kawar udah jajan. Lain bising Jajan kawar. Oh, ke kumaha Abah we geus. Kada duit bising leungit. Om anterin aja Om. Bawa uang soalnya kasihan ke Bah. Bah, diantarkan ke mana mau duit yang terbar.